Urang dek nanya ka maneh euy. Nanya naon euy? Ayeuna heuh barudak ngaji kana guru geus loba nu ngalunjak ieu. Bahkan nu leuwih parahna deui budak zaman ayeuna mah kana indung bapana ge geus teu sieun komo kana nu jadi guru. Matak ngajina geus hararese eta mah. Kumaha menurut maneh eta? Ari cek dewek mah kieu euy. Ayeuna kusabab ayeuna barudak nu jadi loba nu teu sopan. Anu diantarana nya penyebabna mah sebenarnya mah hiji kurangna diajar ngaji. Kan? Jadi ngajina teh lain kanu adab kanu naon sedengkeun lamun cek bahasana mah adab jeung ilmu leuwih utama adab. Eta barudak teh kan ngaji adab nya neangan ilmu tapi tetep kalakuanna cigah kitu. Ieu masalahna di mana ya? Atawa guruna nu goblok atau kumaha? Bisa disebut guruna nu goblok. Nah, kan emang rata-rata lain kusabab guruna tapi rata-rata mah kusabab si eta anu jadi santri eta anu jadi murid manehna mah rata-rata teh jadi kumanya lamun cek bahasana mah. Jadi geus teu asa cek bahasana mah lah. Sabab pan lamun cek bahasana ya urang menang manggih ya ge menang manggih urang ge. Menang manggih dina kitab Ta'limul Muta'allim ari dina nu ngahasilkeun ilmu teh diantarana nyaeta apik cenah. Apik. Aya diantarana teh cenah ngajauhan pasubatan, pangharaman nu kararitu. Seperti kenaon manehna ayeuna naon kan ngaruh kadaharan teh nya kana ingetan gitu tah ayeuna percuma maranehna ngaji adab. Tapi teu diamalkeun bae lah teu ditalar nu penting mah diamalkeun saeutikna cek guru kieu kudu kieu sakitu. Ngan urang dek nanya ieu. Kan anak aing ngaji di sia. Terus kumaha? Kunaon anak aing tara salat? Ari Kan urang ieu urusan sia ya, tanggung jawab sia ya. Kumaha ya? urang nanyakeun salatnya urang ngaguarna tina bahasa salat. Lain kala urang dek nanya heula. Kan budak urang teh ngaji di maneh. Terus budak urang tara salat. Eta dosana ka aing atawa ka maneh? Dalam otomatis lamun ku urang teu dicarek ku maneh teu dicarek atuh kaduanana beunang sia teh beungeut. Jadi aing jeung sia kana nu ngaranna jelema sok lah cek bahasana da ku guru mah nya kurang-kurang kumaha sok dak berjamaah dak ku badagongna meureun ku sia di para naon kitu tah. Aing mah maraban sangu lauk naon teh atuh nu halal aing mah. Aslina nu halal. Kan sia teh dek tanggung jawab gitu. Budak aing tara salat kunaon ya. Balik deui ieu mah nya, balik deui we kana nu bieu ya dinu masalah kadaharan nu matak naon nyieun mintul talaran ye. Ai urang pancan pernah maraban cek bahasana sia. Kan maneh ge maraban ilmu. Eta mah ilmu. Ieu mah marabana kan ilmu mah eta suatu tambahan tekan anu penting mah anu ngaruhkan awakna mah eta mah para kejo. Lamun ku maneh kejona menang pinjol, menang naon dibikeun ka budak. Oh haram. Sarua sia. Rek kumaha ta budak maneh sia dibere paraban nu kitu. Atuh sarua matak aya hiji riwayat keur salat Jumat nya. Salat teh keur cicing we Keur salat Jumat biasa meureun geus sujud. Aya we galacangan budak eta. Geus beres salat ditegur ku Rasul teh jang ka dieu mencek bahasa Sundana. Saha bapana cenah disebutkeun hiji sahabat bapak itu gerawan ka dieu ditanya teh lain naon ngaji di mana lain guruna saha lain di paraban naon ku maneh tah eta. Terus ya kumaha ya budak aing ayeuna geus wani ka aing ngalunjak teh dibere duit kalakah ngajak belut gitu. Ari biasana anu kitu mah nya keur maka campur ku pergaulan euy. Lamun dia da urang ge ngarasa teu bener urang ge ngan rarasaan mah nya cek bahasana urang mah ngabejakeun sakumaha nu dinu kitab nya meureun cek bahasa namun manehna salah arti atawa naon eta mah tanggung jawabanna da urang geus ngajelaskeun mikeun ka ye dak ieu teh kurang jelas kumaha cek bahasana. Tapi aing sebagai kolot boga budak anu samodel kitu ngalunjak kana indung bapa terus pernah ngalunjak teh ka sia budak aing.
Amineng. Aku aingnya sok jadi tak percaya kos dia aing keur ngaji ku aing dipapatahan kalakah ngalayad doe ben budak teh. Lain sia wayahna we nya. Mun budak aing ngalunjak carekan we cepret ulah sia. Eta ge minang. Ku aing sia moal dilaporkeun ka polisi moal. Si aing kena hamnya. Moalnya. Sok dicarekan cek bahasana eta wayahna we. Ulah kitu gitu. Wayahna ieu mah pangajarkeun adab. Ngahormat kana nu jadi indung bapa teh lamun aya duit dibere mun eueuh-eueuh kitu kan ieu mah ngajak gelut we ka aing kumaha eta. Kan cik orang ge balik deui kanu kadahareuna anu di emang kumaneh mun cek bahasana meureun eta duit teh duit halal tapi lamun kumanehna digolangkeun dina judol hek dipake jajan sabade kitu tah pan eta teh geus ngakan duit haram berarti pasti ngaruh kana awakna berarti gitu. Ngaruh kana budak gak ngaruh eta teh berarti aing ulah judol deui ulah pinjol deui alus nama pinjol jeung judol teh ngaruh ngaruh eta teh kumaha eta cara ngabenerkeun akhlakna tadi ya aing mah pusing mikiran budak ari lamun dina ngabenerkeun adab sabenerna mah kan eta mah sapopoe dina lingkungannya ibaratna ari ukur di ngaji di madrasah malah sajam 2 jam 3 jam praktek nah maneh teu nyieun praktek di majelis kan dipraktekeunna kitu tong ieu praktekeunna ayeuna maneh apal elmuna sok amalkeun kan meureun urang teh jeung barudak teh ngaji teh talimul mutalim piraku teh diamalkeun geus mineng di jurung-jurung ku urang teh eta teh sok amalkeun sok praktek nalika maneh eta ilmu teh dipraktekeun moal nerap-nerapan kitu meureun cek bahasa dina kitab taklim oge bener teh wah aing ya dicek ke kitab budak aing. Tarang logat nya. Ada pagaweana molor. Ya, dengekeun kumaneh. Ieu budak aing geus ngaji ieu. Tuh, kita ngahormat kana nu jadi indung bapa. Tapi naha geus balik mah teu ngahormat ka aing. Ieu salah aing atau salah sia? Amun disebutkeun ieu mah lain persepsina nya lain salah antara sebenarnya mah eta balik deui kan jadi kolotnya. Kan jadi kolot. Nalika budak kalakuana kitu berarti moal jauh ti kolot mencek bahasa Sunda nama uyah moal tuus kaluhur pasti kahandap jadi ulah wakanyalakeun batur sik coba pertanyakeun ka diri maneh ari aing baheula ka guru kumaha gitu punten ieu mah punten ya aing baheula kieu ge pernah masantren tapi ya aing boga dosa tah eta meureun aing baheula cek guru ulah bobogohan aing bobogohan eta unggul salahna tapi aing mah ngahormat ka guru ka indung bapa ngahormat tapi ieu budak aing asal lieur ya kumaha ya nya ieu balik deui lah teu kudu jauh-jauh teuing lamun dina masalah budak anu kurangna adab sabenerna mah lain dina masalah ngajina tapi dina masalah lingkunganna nya dalamun manehna lingkunganna ibaratna lamun cek tukang ieu mendingan cek kolot baheula macan maneh gaul jeung tukang jengkol pasti kabawa bau maneh gaul jeung tukang minyak pasti kabawa seungit kabawa minyak kabawa seungit berarti da tampan lamun ilmu narika ilmu mah pan diamalkeun teh barobahna diri litangti tinangti ku dirina sorangan guru mah ukur ngabejaan nu jadi kolot sarua ngabejaan da bejaan lagi ngadidik gitu lain maksa eta mah pan ari gede henteu nama kumaha budakna lamun ayeuna meureun kalakuanna teu sesuai jeung anu diajina nya atuh kitu teh ilmu anu teu manfaat teh meureun manehna teh cek bahasana nganaudzubillah ari santri aing nepi ka kitu mah ilmu teu manfaat mah sing ulah we da meureun ke geus kolot mah mikir gitu. Jadi kumaha kan budak aing teh lalaki. Eta tanggung jawab aing sebagai kolot nepi umur sabaraha eta mun budak lalaki? Nepi kawin atau saumur hirup? Nepi kawin. Cenah aya nu ngomong ustad lain mah nepi saumur hirup kumaha? Ai saumur hirup mah sabenerna mah ari tanggung jawab kieu lah. Urang buka dina kitab ieu dina kitab Mutarul Hadis ieu. Pan hakul walidennya ting nu adkar poho deui urang teh eta teh. Hakna nu jadi kolot mah ukur samat ngawinkeun. Jadi geus kawin mah geus ditanggung deui kurang tah nu loba kitu teh meureun matak loba beja cek bahasana nepi ka maot teh nepi ka satuluyna tanggung jawab kolot matak teh loba nu pasya rumah tangga kitu.
gitu. Kolot ulah ngilu Urusan rumah budak. tangga. Ajang kudu pipilueun atuh ceuk bahasana panan. Oke. Aya mah ada kewajiban mah lumpat kana kewajiban mah ukur nepi ieu ukur nepi kawin. Menurut keterangan nya meureun ari cek penonton atau cek para subscriber anu bisa nu leuwih meureun mangga sok dina kolom komentar eta mah ngan ieu mah kan paham sim kuring gitu. Jadi inti nama eta budak akhlak hayang bener kudu kumaha urang sebagai kolot jeung maneh sebagai guru supaya akhlak budak zaman ayeuna eta teu ngalunjak wae kana nu jadi kolot. Simpel sebenarnya mah sing mina ngabejaan sakitu. Sing mina ngingetan dan nu ngaranna ngadoakeun mah wajib. Wajib geus puguh eta mah atuh sia teh. Hayang gitu sia doa budak teh didoakeun atuh cilaka ke teh. Saha di kolot nu hayang budakna cilaka cek bahasana. Ya lain ieu mah aing mah nitip we ka sia budak aing hiji-hijina lalaki da bakal jadi pemimpin kan budak kahiji mah. Wayahna bae eta bener keun akhlak kan sia geus dibayar ku aing. Keun dibayar naon sia. Alhamdulillah ku daek ngajina ge nya urang mah keun bae da. Ai urang mah mayar lain ieu mah lain soal dunia. Urang mah da kewajiban sebagai kolot pan diurus ku maneh gitu. Mayar teh da jang dahar, jang listrik, jang kebutuhan kenehnya. Da urang nyaho maneh mah lain usah amplop lain. Lain aing ustad ieu wali aing. Wali nikah aing sia teh. Da teu munafik beuki duit ge urang ge da masuk bongan hirup keneh di dunia. Jadi ya mun penonton nanyakeun alah naon ustad YouTube dek kumaha tah? Keun bae amun cek bahasa kolot baheula mah kieu we. Maneh eta ngadahar endog hayam dinu naon bijilna? Dog hayam dinu naon? Nya dina bool. Nya heueuh, tapi di dahar pan. Tah rek hadena sok cokot gorengna piceun. Maknya rek share dihakan jeung ti kotok-tikotokna moal mungkin meureun. Rek di mana bijilna, rek ti budak gede, rek ti budak leutik, rek dina YouTube, rek dina naon mangga cek basengan kade. Lamun aya nu ijazah wiridan kitu mah ulah waka. Jadi di sosial media sok aya ijazah gitu. Oh, pantane ulah wakalah cek urang mah kajeun pas sing hareup. Jadi dina nalika kobil tuh nah oke geus bener kitu da pahareup gitu. Jadi inti nama urang sebagai kolot ngadoakeun budak maneh ngajarkeun gitu. Gitu atuh da ayeuna urang diajarkeun doa ti kolot mah percuma teh ya. Bener. Terus ya kumaha hiji deui ya aing mah hiji deui nya, hiji deui. Eta budak aing cek maneh mending teruskeun sakola, kuliah atau masantren. Ieu mah cek maneh we aing pendapat. Cek urang mah nya ieu pendapat urang eta mah kumaha nu jadi budakna lah hayangna kumaha. Ngan emang leuwih alus pasantren cek bahasana pasantrenkeun gitu ngan kade pilih-pilih pasantrenna. Terus anu kaduar disakolakeun heug ngan ulah poho tinggalin ngaji. Jadi bebas eta meureun kuliah sok asa ulah poho tinggalin ngaji pan bahasana dinu talim utlubul ilma minal mahdi ilalah di meureun ti mimiti urang juk ka alam dunia cek bahasana nepi ka urang mah wajib eta ilmu mah tuh. Ai urang mah ngomong kieu teh lain benci ka maneh henteu. Da maneh pan baheula jeung urang sok ulin ai keur leutik mah nya ngan ieu nitipkeun budak gitu supaya akhlakna alus ka hareup. Baik. Ieu mah hapunten we kasadayana nya. Abi mah sanes benci kana ustad henteu ngan kitu zaman ayeuna kan nya loba murid anu ngalunjak kana ustad, anu ngalunjak ka indung bapak kan urang ge teu geunah lah. Ieu mah nya ustad ngajarkeun cigah kumaha gitu. Kan eta nama ustad. Ai urang mah biasa pan ieu mah babaturan urang baheula. Gitu. Meureun kitu meureun Pak Ustadnya. Gitu. Hapunten we abi teh nyandak amplop pisan ya. Keun bae eta naon teh. Cing cager nya panjang umur, Amin sarua di dinya ge sing cager, sing panjang umur, sing berkah umur, sing diselamatkeun dunia akhirat mah lah sakitu ya.
mudah-mudahan barudak urang kabeh anak-anak urangnya cing dialuluskeun lah akhlakna sok tad doakeun ya penonton nya dah hade goreng cek bahasana nu ngaranna jadi budak anggar keluarna eta budak sorangan nya disebutna murid dek hade goreng anggar murid sorangan nya urang menghaduakeun nu terbaik ke jang meureun jang barudak jang sasaha mugia we sing ilmuna sing teu nemu sing berkah sing menangkeun ilmu nu seueur manfaat tur barokah amin sing pokona lah sing berkah sagalana sakitu we lah da percuma ayeuna mah ilmu loba teu manfaat mah percuma kalau jadi dodo jadi akhirat tah eta ti ustad teh nya zaman ayeuna mah ulah nyalahkeun ustad tapi anak sia eta di paraban naon gitu gitu ngaruh insyaallah rak mah tad iya we ieu mah sepatah katanya sok terakhir dalam ninggang dina adab budak anu teu beradab eta kapengaruhna ku lingkungan nyata diantarana tong wara lingkungan luar tapi ku lingkungan iyalah ku lingkungan keluarga eta nu jadi pengaruh mata lamun cek bahasa nama jadi keluarga teh kudu sakinah mawadah warahmah sabab eta ngaruh kana psikolog barudak kana mentalis barudak da beda ayeuna budak anu naon cek bahasana kasebutna lah broken home nya meureun cek bahasana mah diajak ngaji anu benar-benar mah emang bakal benar tapi kan ku sabab kabingungna geus loba jadi gitu di lobana kana pemaksiatan we gitu geus ngerti lah enak geus meureun sakitu tanya sakitu sok lah hayo siap sok ayo barudak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.